Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di YouTube Kampung Channel ya, atau di Facebook Anak Perantau. Di video kali ini sekarang ini hari Jumat ya. Seperti biasa RW 02 akan melaksanakan seperti biasa kerja bakti ya, gotong royong untuk perbaikan atau membersihkan ya jalan yang sudah ini lumayan agak bala ya. Untuk itu terus ikuti petualangan saya di YouTube Kampung Channel ya. Nah, ini Bapak RT nya alhamdulillah sudah nyampe sini ya, alhamdulillah. Cuman ini warga baru datang beberapa orang ya, baru ada dua orang termasuk tiga termasuk saya. Untuk itu terus ikuti petualangan saya di YouTube Kampung Channel atau di Facebook Anak Perantau ya. Bismillahirrahmanirrahim.
kedah rirang sairah ulah sampan kan tenang abdi moal bade luncat muhan daya maksad bade ngalalang kuman baru maus diri mikah hebat sanaus kitu mugi ulah janten angin saira hujan tentu pusan kabung urang pelakeun pinik asih di hati urang ceboran sangkan jadi kembang diri urang rakeun tali cinta nu doahan mugi langgeng aya dina katintiman taya maksa bade ngalalang kuman baru maus diri mikah hebat sanaus kitu mugi ulah janten angin salira hujan tentu pusan kabung urang pelakeun pinik asih di hati urang ceboran sangkan jadi kembang diri urang rakeun tali cinta nu doahan mugi langgeng aya dina katintiman urang pelakeun pinik asih di hati urang ceboran sangkan jadi kembang diri urang rakeun tali cinta nu doahan mugi langgeng aya dina katintiman urang pelakeun pinik asih di hati urang ceboran sangkan jadi kembang diri urang rakeun tali cinta nu doahan mugi langgeng aya dina katintiman urang pelakeun pinik asih di hati urang ceboran sangkan jadi kembang diri urang rakeun tali cinta nu doahan mugi langgeng aya dina katintiman Baik,
Seberi bulan bantingan sok abong kan sangsara. Seberi bulan bantingan ia lagu